Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng abdi sim kuring Ardi Abdillah Prasetyo ti kelas 11 IPS 1. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sabaraha minggu ka tukang daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakenaan ku rupi-rupi musibah salah sajina mudalna cai wahangan Citarum. Dumasarkan data anu aya kurang leuwih 1530 pima katut wangunan sakola jeung pamarentah kakeum ku cai wahangan Citarum. Penyebab budalna cai wahangan teh sebab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan ku kocoran anu ngabulakarkeun cai jadi ngoyembong. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sabaraha tempat sabab dumasarkan hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat